Masya Allah mata kelar, di akhirat kabe gelar, tina pakuburan mencar, karumpul di alam masyar. Ari ngaran masyar eta, palataran anu rata, panasna poe harita, panon poe 7 rata. Tejauh tujuhanana, kira sapal antarana, narojo kabehanana, kajal magoreng amalna. Awak urang dirangsadan, henteu boga papakean, ngan hayang ider-ideran, neangan anu nulungan. Sanu arek nulungan, mun lain amal sorangan, kabeh pada ngajauhan, dabongan salah sorangan. Ya Allah geuning teu nyana, kutan kieu karasana, jalma nu gede dosana, sangsara salalamina. Henteu aya iuh-iuh, pikeun urang tempat nyuuh, kawas nangan kur pakeuh, nguping neraka ngaguruh. Kafir munafik ngaromong, bener nabi henteu bohong, ayeuna nyata katembong, ngan urang nanu bedegong. Baheula mah teu percaya, sugantengan ukur beja, ayeuna henteu sulaya, sagala siksaan aya. Jeung kabeh marawa buku, nulis kabeh tingkah laku, sarta kabeh pada ngaku, ka eta eusining buku. Si kafir kacida heran, tuluy ngucap ka pangeran, nya saha ieu gamparan, nu nulis ieu lembaran. Dosa abdi kabeh aya, nu sae nu awon aya, ayeuna sadaya-daya, sim abdi teu bisa daya. Geuning kieu karasana, jalma teu aya amalna, susah di alam dunyana, komo deui akhiratna. Ari jalma anu iman, agamana kabeh Islam, salirana teh cahyaan, henteu kasorang siksaan. Kudu daeknya ibadah ka Allah nu maha murah, pibeukeun di kiamah, bisi panggih jeung tugeunah. Mana kudu eling pisan, getol toat ka pangeran,
Nyakitu urang sing eling ka ibadah kudu tigin, getol taat sareng yakin ka Allah Rabbul Alamin. He Allah nu maha mulia, ka anjeun abdi sadaya, ibadah sakuat daya, sareng nyanggakeun pangraksa. Gusti Allah maha suci, abdi seja pasrah diri, mugi anjeun kersa nampi amal jeung ibadah abdi, saparantos abdi terang